Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui urang sadaya dina pangajaran bahasa Sunda di kelas 8. Pangajaran anu salajengna urang bakal medar ngeunaan drama. Dina unggal pangajaran bahasa, urang pasti bakal mendakan karya sastra drama. Tah di dieu urang bakal medar ngeunaan drama anu aya dina basa Sunda. Mikawanoh drama. Kecap drama asalna tina basa Yunani. Dramoi nu hartina niru atawa niron-niron. Tina eta kecap bisa ditafsirkeun yen drama teh karya sastra nu ngutamakeun niru gerak jeung tingkah laku. Saupama eueuh gerak moal bisa disebut drama. Jadi drama teh nyaeta carita atawa lalakon dina wangun paguneman atawa dialog. Maksudna pikeun dipintonkeun. Drama teh kaasup kana sastra lalakon sabab ngebrehkeun paripolah palaku. Babagian dina drama. Anu kahiji aya babak, nyaeta kajadian-kajadian di hiji tempat dina saruntuy waktu. Anu kadua aya adegan, nyaeta lobana kajadian dina sababak. Anu katilu aya candraan, nyaeta nerangkeun kaayaan latar, suasana, palaku, kajadian, jeung liana. Nu kaopat aya paguneman atawa dialog, nyaeta obrolan silih tempas antara dua urang atawa leuwih. Anu kalima aya monolog, nyaeta omongan nu ditujukeun ka dirina sorangan. Kagenep aya prolog, nyaeta keterangan pangarang ngeunaan lalakon anu baris disuguhkeun di awal drama. Terakhir aya epilog, nyaeta kacindekan lalakon jeung nasehat pangarang anu disuguhkeun di akhir drama. Unsur dina drama. Anu kahiji aya tema, mangrupa pokok pikiran carita. Nu kadua aya palaku, jalma nu ngalalakon carita dina drama katut pasipatanana. Katilu aya watek, mangrupa sifat para palaku. Kaopat latar, aya latar tempat nu nuduhkeun lokasina, aya oge latar waktu. Kalima aya galur, mangrupa alur caritana, aya anu alurna maju, aya anu alurna mundur, aya oge anu alurna campuran, nyaeta maju jeung mundur. Alur maju nyaritakeun ti awal nepi ka akhir. Ari alur mundur nyaritakeun kaayaan baheula atawa kajadian baheula. Alur maju jeung mundur nyaritakeun kajadian ayeuna jeung kajadian baheula. Terakhir aya amanat, mangrupa nasehat atawa pesen anu hayang ditepikeun ku pangarang. Drama dumasar kana sifatna. Aya drama tragedi anu pinuh ku hal-hal pikasediheun. Aya drama komedi anu ngolah humor sarta dipungkas ku kabagjaan palaku. Aya melodrama, nyaeta drama anu rea ngolah konflik batin. Aya oge frase, nyaeta drama anu leuwih nyoko kana carita anu pikaluceunana kaleuleuvih atawa sangeunahna. Tah barudak, ayeuna urang tinggal contoh hasil karya drama buatan siswa-siswi SMP Negeri 44 Bandung.
Mung sakitu pedaran ngeunaan drama dina karya sastra basa Sunda. Mugi-mugi ku ayana pedaran ngeunaan drama ieu urang terang sareng apal. Naon wae babagian dina drama sareng naon wae unsur-unsur nu aya dina drama. Hatur nuhun kana sagala perhatosanana. Saninten buah saninten dibantun kaparapatan. Hapunten abdi hapunten bilih seueur kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.